asuh gitu tah mah ngadoa gitu coba Pak ngan insya Allah lamun ku bapak ngalawan cobaan ke mah salat kadenge ceramah gerhana aing bagian di taman teh masih hakan ku aing siapa tah ieu nu moal sanggup matak dag we ngayakeun masjid ngayakeun madrasah keur nampung ibu-ibu ngarah ceulina ngadenge sabab di imam kurang ngadenge ku salah ngalag-lag cobaan sok isu mah salat subuh lain hees wae ieu naes dia jadi panapi ki moal teu geuning pan aya ka ustad mah henteu barakatak teh eta mata hadirkeun ustad nu ngadengena ibu-ibu nu mayarna bapak-bapak peperihan mapatahan pamajikan atuh henteu ngawakilkeun ka urang bayar hebat salagi pamajikan geus saroleh pamasalaki nanggung jawab pamajikan lahir batin lahirna dunya batinna agama tanu katilu nu kadua diagurkeun oge es bonbon filosofi falsafah aya es bonbon permen aya permen rasana manis asam asin rame rasanya nano heuh karuat da rumah tangga teh pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal karampa bener mata ku kolot baheula filosofina permen manis asam asin rame rasanya nano tabejakeun ka budak ngoran keur bobogohan amis keur bobogohan mah tah lamun ieu geus apaleun harga token harga beas geus maju 5.000 mata rudet teh jeung rungsing lamun keur bobogohan mah sagala indah indit-inditan mau motor butut beberek-bekan mogok didorong kuduaan nu keur bobogohan mah indah coba ieu dibonceng ku motor butut dijak motor ganti cek aing ganti nu keur bobogohan mah anah teu ngarokok CFCC tampil pan aweuna jadi solusi cece habis heula we ange keur bobogohan coba geus kolot kieu nah teu ngarokok beak duit eureun bau belenok umur kees pahit peuheur lada hasil terjadi sing kuat nah make jeung sing kuat sabab deuk ngalahirkeun budak ai budak urang teh hayang nu soleh budak nungtut soleh ari urangna salah anger budak mah kumaha conto inung bapa contona anak sebagai saksina hartos ya kitu matak nolol deui adat budaya datang Idul Fitri nyieun rantang asupan pan daging ayam segala rupa tuliskeun dulur jang anterkeun ka dulur maneh ngarah naon kolot urang kigituan jeung dulur jadi akur jeung baraya tetep sangkan budak apaleun ieu teh dulur urang matak baheula mah jarang aya nu pasea jeung dulur nah dulur ada dulur batur ada batur leungit eta rantang dina Idul Fitri poe aya nu rasakeun dulur asa batur batur asa dulur malahan lamun nyalon ge dulur ngadon jadi musuh deh asli nyaho urang segala-galana nyaho lamun urang beunghar dulur sangsara diulem ngan ditanggung mah wadah kukumah jadi babu dadakan dulur tong sok kitu filosofi Sunda mah pahit teuh lada haseum deuk nyiptakeun budak nu saleh inung bapana nu kudu saleh tanggung jawab salaki jadi salaki pamajikan tanggung jawab jadi pamajikan nolol deui budaya kolot baheula disunatan budak nabeuh naon penca silat ai penca silat dua hiji padungdung dua golempang padungdung igel penca nu rusuh tepakna tepak tilu bampak do keung tak tung bah tung ti do keung bah tung keung bah do keung bah kade kasurupan kade padungdung saberes padungdung aya golempang ari golempang mah tarompet teret tong ngajak seuri hese bab nu kieu mah tet naon padungdung yang igel penca rusuh naon golempang igel penca kalem saha nu rusuh salaki saha nu kalem pamajikan salaki rusuh usaha pamajikan kalem balanya tapi beunghaareun ieu mah salaki rusuh usaha pamajikan rusuh nganyuk sangsara eta kitu matak nolol hukum agama teu meunang unyak anyuk tanpa izin ti salaki teu meunang unyak anyuk tanpa bareng jeung salaki lol godaan kaum batur bang emok bebeja ka salakina bade arisan maknya arisan kakak jeung KTP dibikeun tuluy narangtung aku bersumpah dan berjanji tina limaan 2 teu kabayar nu 3 tanggung renteng koprok da pelaku utama lamun bapak jika nu teu apa naon cenah MBK-keun bae teh yang ieu teh rudak teh kitu kakak KTP dibikeun aku bersumpah dan berjanji lamun 5an 2 teu kabayar nu 3 kok tetengan ka tetangga kenutupan anu 2 nah hana gerahana apa pernah nginjeum si eta
Ya ada apa se-Jawa Barat ya tuh Bang Emok tuh sabarat triliun di Jawa Barat. Matak untung boga gubernur ayeuna rek memberantas eta untung. Alhamdulillah. Tuh nu boga hutang alhamdulillah pantarikna. Disangkana mah rek dibebaskeun. Ai hutang mah anggar bayar hutang. Rek dihapus. Ari hutangna mah anggar bayar make dihapus. Nolol budak 8 bulan dikandung kusaha ku indung sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan marupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sangkot cek sanggudubrak ripuh ngandung teh ripuh nangguban susieun bitu nyigir susieun bahe nang karak sidekan eungap bawa ka dokter da anu pen di kampung mah paraji geus eueuh bari ngalahirkeun teh darah naik kana 200 atuh puguh budak hese keluar bawa ka rumah sakit sigap langsung nyekelan gunting kerak digunting. Tuh nyebutkan kerak teh kuat guring kak coba bapak kieu we nyebutkeun kerak teh kuat teh euy eta bebengok bapak kieu ibu mah nyebutkeun kerak pan juk aya nu ngarenyet kerak coba bapak kerak matak bisi bapak hayang ngarasakeun kerakna tah ka dieu ku aing gunting tuh gunting kabeh nah ari ibu sasangkun gunting kabeh aduh sapatkeun teu hararideng buat teu disapatkeun kos nu teu butuh wae geus digunting budak dibedol bali dikaluarkeun ditanya ibu hoyong gaduh turunan deui kantenan asupkeun alat pensteril kandungan nyeri nangge ngajerag-jerag kesang sabardag kieu saking mau nyeri Pak denge Pak denge ngalah nyarah ka pamajikan denge Pak lain haban usul asal mah ti dieu budak lain haban usul asal bapak mau usul haban asal mah ti dieu ngeus digunting pan dikaput itu geus dianggap dina jero patuangan janin teh geus steril maka dokter nyieun solusi deui naon dikaput aya 2 makhluk nu dibelaan kunaon digunting ngelaan anak kunaon dikaput teh ngelaan eta teh matak pingkeun deui mah geus tong dikaput antep maka nolol agama ku agama dihargaan umaha inung nah jasa inung dibanding jeung bapak gede keneh jasa ieu sabab inung mah jujur diruksak awakna patuangan sakieu hadena pelenung 8 bulan poho teu make minyak keletik sing kayo datang coba bapak pan eueuh nepi kan ini aki-aki geuh sing kayoannya gagah we talamun ieu geus kanol sing kayoannya nya di sawang di hayal atuh da ieu teh geus boga budak 2 moal teu ngagarareb lagi nolol kewajiban inung bapak reketak dibeungkeut ku agama kuduaan naon kewajibanna bere ngaran anu hade eta budak nah mah geuning kudu ngaran anu hade ngarah hayang boga budak saleh atuh bere we ngaran Solehudin ieu ge panana gerhana nah mah geuning nana gerhana lahir ke ratu gerhana bulan tahun 8 kilo Galunggung Tasikmalaya tanolol kuring keur hujan lebu ngan untung gerhana bulan batak sakieu mah lumayan kasep begitu teu kabayang lamun gerhana panon poe moal tutung kolot kuring nyaah ka kuring kana agama can pati asup jeung ustad memang baheula mah eueuh akhirna tahun 80-an tahun 83-an 85 mah mere ngaran teh gumantung kajadian gerhana nana gerhana pan Bang Ijo ge kajadianana teh asup kana PPP jadi Bang Ijo urang teh apa saya masuknya ke PSI teuing naon jadi kaisang gitu jadi kolot baru cerdas Pak Bapak Abbas Inung Kokom da teu kagok baskom pan ngaran budak lamun Senin Neni Salasa Asa Rebo Abo Kemis Iis Jumaah Aah boga budak 2 ngajuruna Asa Rebo jeung Jumaah Sarboah da kitu baheula lain juga budak ayeuna Prengki aing iseg gede ngurek aduh eta si Prengki buuk di beureman kieu we disawak kecek eta si aing ngaran Eropa ai pagawean kecek dahar jeung hulu peda aduh eta si Prengki bere ngaran mah Sunda atuh bere ngaran anu hade sabab ngaran bagian tina kahayang-hayang naon ibu hayang boga budak anu soleh Robbi habli minas solihin cek Allah uduni astajiblakum penta atuh ka kami nu bakal nyolehkeunan lain ibu nu nyolehkeun ka lain bapak tapi Allah ibu mah tinggal menta ka Gusti
ngan cek Allah kudu aya suka ngelantaran didik ku agama anu bener asupkeun ka madrasah jadikeun kiai jeung santri lelepkeun ka pesantren didinya bakal terjadi solehna teh kunaon ku elmuna maka amalun solihun ibu masalah dengan budak amal solehna mah gumantung akhlak budakna kartos sedih atuh da batak simpulkeun budak nu soleh teh nu kumaha budak nu apal lalakon perjuangan indung bapak iya kikieuan ieu background di kieu-kieu ieu teh ibu 15 juta di Cimaung ieu background di kieu-kieu 15 juta maka lampu gitu aduh aing ampun 15 juta modal kikieuan da ka urang mah cantang tuh 15 juta mahal kena background jeung urang teh da background 15 juta tukang hiasna ge saha bari ngasapoe tuluy tak eta baligo duit teh kitu kursi duit tuangeun duit anak lain duit saha duit kolot padahal ngecek urang keur nyunatan bawa ya ka dokter sekitu setengah kulasar set atuh mencit domba mencit hayam nyeun tumpeng bala kecelakaan jeung tetangga genah hajat kitu mah nya ieu mah pon dangdut tabuh bajidor tabuh wayang tabuh bubar hajat jebleh di masjid kalau bah ditanya cenah kamari joget anu ceurik kieu cenah bubar hajat gede hutang lebok we melaan naon eta kolot melaan anak beak sawah beak imah melaan anak pertanyaanna wani teu anak beak sagala-gala melaan kolot inung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku inung hiji tapi budak 7 ngariung hayang miara kolot nu hiji can aya sarita jeung sejarah matak doraka nu paling gede adalah nalika budak teu soleh ta eta doraka paling gede nalika budak geus poho kana jasa indung bapana kagoda weh ku kabogo kakabogoh ngagugu ka kolot tara nyai gerang rumah wadah engke atuh mamah hohoak nyai mani atuh da keur man engke mamah bawel teh kitu tah nyeri ibu ngalahirkeun nyeri tapi aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun naon anak hohoak sesentak anu jadi kolot leuwih nyeri batan ngalahirkeun mata lol we bahasa kolot kaduhung aing gablek anak maneh tuh bener kok mau cekolot gede ngeus paduli we antep tah lamun aya bahasa budak gede ngeus artina eta kolot teh cicing dina rasa jengkel ku kalakuan anak tah hirup teu neut paeh teh kaluhur moal akaran kaluhur moal hirungan kahandap moal akaran pentil ge moal jadi buah geus jadi buah ge bakal aya hileud peuteuy naon sababna dosa ka ieu bapa teu karasa tuh geus dikieukeun mah jago sesirah kalau